Lah ya, alhamdulillah. Untung aya babaturan panggih. Boga beas tuh jang sapopoe mah. Nuhun oge ya ke barudak geus mere nginjem. Tapi urang teh eta duh. Paculeun loba keneh heueuy. Macul heula we. Dia nulikeun heula macoy. Malak deui huwi aya itu mohon ieu mah kedan koneng geuningan. Baelah jang jualeun. Aya jang jualeun, sawareh jang mayar hutang. Sidik itu teh macul saya mun hui merenya malah bebenangan sakitu mah khawatir urang kening si Ajun. Alah, alhamdulillah aduh geus beres macul teh lah. Kepoh geuningan gawe kieu teh aduh jauh-jauh ka dieu teh ngarantau. Tapi untungnya baturan balager nyere nginjem duit. Bisa orang tuh aya yang ieu tuang-tuang emat ngap ieu saminggueun mahi meureunna. Barudak karena naon ayeuna nya. Ulinan kitu ka ditu. Nganuhunkeun era teu ieu mah bae. Sedih heula. Jun, Gimana? Saya tadinya kadieukeun ngahajat tadi nomor si Idik. Gimana? Tadi dinya tadi keur macul we gitu. Heeh. Karunya nya? Wah, jauh-jauh ngarantau ka dieu teh nya. Oh, kenal atuh. Lah, masak ngadenge barudak eta teh. Jika keur ngomongkeun urang ieu mah urang dengekeun ngomongkeun naon. Adon kitu we. Padahal kan saya tetenya keluarga nama Ayah. Disebut ayah gitu keluargana teh. keluarga beunghar sia teh. Karon Di anak terekeun we jigana teh. karunya nya? Heeh, gitu. Yo keur ngomongkeun. Geuningan baturan teh nu urang dianggap bager teh geuning. Itu kangen ngomongkeun urang goreng. Sugan teh bener tuh bager teh bager. Kumaha tuh? Ayeuna kebantuan aya sih, Pak. Ya, ari alus mah dengan bantuan urang teh daripada lain batur teh nya geus deket gitu baturan. Naonnya bantuan naonnya? Dari motor wae gitu. Motor sabaraha mun meuli kira-kira? Teuing Nu murah we lah Supra atau Matic atau genep juta ge misalkan sih meureun. namanya. Genep juta ge meureun meunang nya. Bisa. Genep juta orang patungan ya. Juga numpang neangankeun cenah minimal ngojek gitu kan santana. Ulah macul lah gitu nah udah. Aya teh transportasi lah jang ka itu ka dieu Manehanana kan. Lempang-lempang teuing karunya deui soalna. Heeh, atuh urang ieu ngangan duitna yeuh. Ada kaya, abi aya di bumi. Kayak orang sana kan. Ayo tuh. Bagi dua we paling sabaraha emang. Paling 3 juta emang gitu. Ya bisa lah. Ayo lah. Ayo. Si Dik kemana Dik? Dik. Ih. Kok naon sih tanya? Ker loba pikiran gitu. Kayak orang tanya samperkeun. Nyair lumayan aya jang deungeunna ieu loba kieu ieu lauk Dik. Dik. Kerang Dik. Naon cenah?
Kak, Eh? tadi panggil jeung sidik. Selamat pagi. Heeh. Ngabalieur teu ditanya teh teh mana mah. Heeh. Tadi gimana? Tadi pas bari mau motor teh nyimpen motor ka bumi. Ya. Aya nuju nyair. Calukan teu teu nembal-nembal. Karena ngabalieur. Kunaon cenanya? Tadi gawe panggil. Wah, Gitu sarua. nah nya Kenapa? tara biasana Orang biasa orang boga niat alus teh nya kadoan ieu. panggil tadi. Dik, kemana? Ditanya korek lah. Tanya, itu kenapa? Ah, Ting kalau pikiran gitu sih. ayo itulah. Dia mau bikin. Bari obrolkeun kunaon gitu. Ya. Aja nyokot ke motor, Ya, bilang aja apa? enak ka motor rek we ka itu langsung. Ya. Kayak ka itu. Yuk. Babaturan teh. Kari itu enak geuningan nu kurang dipercaya bager teh. Si eta oge pedah boga motor anyar di Sekajun teh. Ieu we ka urang teh. Padahal urang niatna seukur pinjam hungkul urang teh. Pedah keur kaayaan kieu. Tapi kari-kari geuningan sugan teh nulungan dihareupeun bager. Nah di tukangan mah geuningan nyaritakeun ka urang teh. Itu babaturan tuh yang nya diharapkan di tukangan maganingan ngomongkeun ka urang. Dik, ya, kenaon? Kenaon? Ayo di kunaon? Tadi ditanya hare-hare. Tadi cek si Ajun ditanya sarua hare-hare. Kunaon? Henteu, Coba pikiran. teu, Kunaon atuh? teu damarana mah ciga nu nya diharapkeun teh. Kedah urang kekayaan kieu nginjem diharapkeun ciga nu bager. Geuning di tukangan mah tadi urang ka ditu ngadengekeun. Ngomongkeun goreng ka urang teh pedah urang keur kieu. Ngomongkeun goreng naon? Terus ngomongkeun goreng. Tadi di ditu pedah urang gawena ieu. Nya ieu hui. Justru kusabab eta urang teh si Ajun keur ieu neangan cara urang si Ajun pemantuan ayeuna seurang carana Cara naon tadi geuningan ngomongkeun goreng. kayak gara temponya si Ajun keur dibawa ku si Ajun Bawa naon kayak tempo gara tungguan si Ajun tuh si Ajun tuh datang tuh rek naon ka dia oge. tah Naon maneh? Tanya teh karena nemalan. Teu teu kuna naon. pajar kan cina orang goreng ya petangan Tadi urang ka ditu kana ngadengekeun. Pedah urang ieu. Pedah tadi disaung urang gitu. Urang ngadengekeun. Salah sangka meureuna. Salah sangka kumaha eta geus bukti nyata eta teh. Iya buktina ge eta. Naon? Motor yang maneh tadi itu teh keur ngobrol. Bijan keur solusi supaya naonnya mah tetep tambah gitu kumaha dari supaya babari ka itu duit ka mah dieu. eta we kitu paling. Naon ieu? Jeung naon jeung ojek jeung ka itu. Mana? Benar ieu. Benar. Wah, Si jeung jual ieu babari ka pasar. Tadi teh lain ngomongkeun goreng, ngomongkeun alus orang keur nyangan solusi kumaha carana bantuan mana gitu. Berarti orang tadi salah sangka malahnya salah dedengnya. Matakna tanya heula ulah si Joleo. Tuh ai kitu mah datang we tadi teh sampeurkeun nya. Udah orang teh pedah yang tadi ngalewat teh keur ngadengekeun goreng urang teh. Langsung urang teh ka dieu. Ieu bener ieu jeung urang. Heeh. Atuh kumaha urang teh salah sangka kamarana. Bae ku salah batur atuh. Baturan teh. CS. Asli ieu. Atuh urang meureun enak kumaha gawe urang.
bisa ngojek ya dipakai Bisa. yang orang ya Ngojek. Ngojek. Daripada kayak kanan macul mah sampingan mah iya we. Intina lajang. Kayak itu Itu ka dieu kan bisa. Daripada meh teu lempang wae karunya. dengan pemajikan. Mm. tuh orang tanya nuhun katanya kemarin